Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra bagiakeun Mang Barna ngawitan dinten ayeuna bade mangdongengkeun carita anu judulna Rusia Pelet Maronge. Ieu carita teh biasana bapaan Merdeka Permana. Nyangakeun mitra Rusia Pelet Maronge. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu Maronge teh hiji desa anu aya di wewengkon Kacamatan Tomo Sumedang. Pernahna disisieun walungan Cilutung. Ari Cilutung teh saterusna ngamuara ka Cimanuk. Desa Maronge manupakeun desa panungtung nu aya di Kabupaten Sumedang tebeh wetan. Kawetan nama geus asup ka Kacamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Di desa Maronge aya makam karamat opat. Eta teh makamna para putri Garilis anu katelahna Nyi Gabug, Nyi Maidah, Nyi Naidah jeung Nyi Setayu. Opatanana barisa ngagunakeun elmu pelet. Ari pelet teh sabangsa elmu anu bisa ngabedol sukma jalma. Nu sukmana kabedol bakal nurut kana kahayang anu ngabedolna. Lamun anu dibedol teh sukma cinta, nyaeta jalma bakal kaedanan. Muncan laksana bakal terus kapengpeongan. Malah teu weuheun aya anu maot alatan kagegeloan ku pelet. Najan kaduyung ku urang Bandung, ka pelet mah anger ku Maronge. Kitu ceuk babasaan ge. Harita teh tahun 1520-an, Sumedang dikawasa ku Karajaan Sumedang Larang. Kalawan rajana Prabu Gajah Agung. Ari dina zaman harita di sahanapun Sumedang Larang oge aya karajaan laleutik. Jumlahna teh aya opat. Eta teh kahiji Karajaan Kalihan kalawan rajana Prabu Artadika Walangsungsang. Nu kadua Karajaan Galuh Jaya kalawan rajana Prabu Tereng Agung. Nu katilu Karajaan Tayang Agung. Nu jadi rajana katalahna Prabu Sulaksa. Jeung nu kaopat Karajaan Jujurhuni kalawan rajana Prabu Gajah Arcadenda. Opat putri anu garilis turi jarago pelet teh wewengkonna kira-kira aya di hiji tempat anu kaereh ka Karajaan Kalihan. Ari ngaran Maronge muncul nama kakarebeh dieu nyaeta sanggeus zaman Belanda atawa kira-kira dina abad ka-18 atawa tahun 1787. Samemeh nama
Maronge teh katelahana desa Kalihan Asih. Aya oge nu nyebutkeun desa Puhun. Tapi aya oge nu nyebutkeun desa Panawa. Hartina Dewi Pelet kitu ceuk ujaring carita. Putri opatan anu nya geulis nya Campernik teh teu kacaturkeun turunan saha. Sabab mun mah turunan raja nahan teu cicing di karaton. Tapi mun mah ukur jalma karereaan tapi naha bete jiga cacah. Pakaianana sing sarwa hurung herang, anggoan sutra dewangga, atu perhiasanana emas inten permata. Hanya kalna tuga harita eta putri anu opat can rarimitan. Tapi terimitan lain hartina jomlo eueuh nu naksir. Sabab apanan ari para raja Katut Sinatria nu karasep jeung garagah mah teu weleh nyusul-nyusul, teu weleh paboro-boro, hayang cintana disambat. Kaula teh panasaran ieu. Piraku cawene sageulis-geulis nganampik jeung nampik bae kana pangasih lalaki. Saur Prabu Tereng Agung nu ngarajaan karajaan Galuh Jaya. Saektosna kitu pisan kaula nun. Eta putri anu apa teh lir linek Japati nun. Diantep nelandan nyaketan. Tapi ana disambarkeun ih berlebihan. Muguh matak gregetan anu ninggal. Temal Kipati di Nagara Galuh Agung. Eta Kipati tepikan nyaho gitu. Naha ari Andika kungsi nepungan maranehna euy. Saur Kanjeng Prabu Tereng Agung ada curiga. Ih, teu pisan-pisan kalau anun. Jisim abdi ge cek cenah saur batur. Lingas pisan saurna putri anu opatan teh. Kipati kekepehan. Sieun disangka miheulaan maranan parawan. Heug engke disangka campelak. Ya syukur atuh. Hari Andika acan kungsi ngalanto ka ditu mah. Saur Kanjeng Prabu jiga rada longsong. Manahna ngan saterusna bet jiga anu ngalamun ngumar katineng. Mun mah Kipati teu ngajak cacarita, meureun Kanjeng Prabu kadalon-dalon ngalamuna deh. Ai. Hari Andika bet ngareurewas. Nyahayu atuh ari ngajak ka ditu mah. Saur raja teu pupuguh. Atuh Kipati ngalengak da puguh dari masa ujuk aja. Nya ari Kanjeng Prabu ngaresakeun mah nya mangga bae. Jisim abdi sajangaping kaula nun. Ceuk Kipati. Nya ari Andika boga waktu mah nya hayu bae. Kipati. Temal raja bangun daek hanteu-hanteu. Padahal ari hatena mah ku mejot teu sabar. Mitra kaum dangu gancangna carita. Raja jeung patih Baradami rek nganyang ka wewengkon karajaan Kalihan. Nyaeta karajaan tempat putri anu opatan dumuk. Tapi kumaha carana sangkan urang aya hahalang init ka eta wewengkon euy. Saur Kanjeng Prabu semu ngahulang. No mawi jisim abdi oge rada bingung emutanana. Kumaha upami kapenaku enden permaisuri. Heug mangkaning ageng timur Gusti.
Ceuk Kipati nyanyahoanan mikir. Atuh Kanjeng Prabu nyeuseul. Da lain eta maksudna. Kaula mah lain mikiranan pamajikan. Da manehna mah gampil dibobodo. Timuruan sote ari apaleun. Ari disumputkeun mah moal amek, moal timuru. Sebutkeun we edeuk turni ngontrol wilayah. Nurutan si Kevin pagawaeuna teh pan kitu. Nganturing we jeung eta teh jeung Ruhul. Tah pan urang mah salaku pangagung teh kudu remen nepungan ambara hayat. Bener saur Kanjeng Prabu. Kipati ungut-ungutan. Dupi anu nuju Depi Salempang ku dampa salira teh nah perkawis naon atuh kulan? Ceuk Kipati neuteup kadudunganana. Atuh daradad bae Kanjeng Prabu medar ka Salempangna. Yen cenah kaditu teh sasat ku kulunuan ka lemur batur. Nya ka nagara batur. Meureun raja di karajaan kalihan, bakal heran. Boa bakal curigaeun. Naeudek naon cenah meureun aya raja sejen make ngulunu ka wilayahna. Boa deuk ngajorag tuh. Kumaha lamun dituding kitu? Ega ulama sabenerna mung patelak jeung nagara sejen mung. Tong boroning kudu dipaseaan deungeun. Dalah dibaeudan ku pamajikan ge teu geunah hate teh. Dalah nguruskeun kaayaan di jero nagri sorangan oge. Sakieu jangarna. Saur Kanjeng Prabu bingung mikiranan kumaha carana nyulusup ka lemur batur. Aduh, da kedah terang-terangan, Gusti. Nya mending nyamur bae susulumputan. Lepaskeun anggoan pangagung. Sawios nganggo anggoan biasa bae. Paling sae anggoan santana. Kaditu ge ulah ngangken raja. Nya ngangken padagang we. Padagang ti Pakaleran ti Indramayu gitu. Ceuk Kipati ngasongkeun akal. Jigana eta akal teh dianggap lantip. Da buktina Kanjeng Prabu oge ungut-ungutan. Nya aduh, mending kitu we, ilah tuh urang teh initna. Saur raja geus teu sabar, hayang geuranya ba. Nya panginten langkung engah langkung sae. Dilat-lat mah bilih kaposan. Kapiheulaan ku careuh. Aya paripaos geuning. Bajing luncat ka astana. Hanya ka narosan teu ti angalna. Gitu. Ceuk Kipati. Baru keke. Nah hari ditu teh loba careuh jeung bajingnya. Saur Kanjeng Prabu rada reuwas. Jiga anu bodo. Atuh Kipati teh seuri ditahan. Maksa jisim abdi mah careuh teh anu deuk ganggu ka para putri anu opat. Pan saur jisim abdi oge seueur pisan para sinatria para raja anu saja mileuleungkeun putri anu opatan teh. Ceuk Kipati patrada kaharti ayeuna mah raja teh ungut-ungutan deui. Nya. Bener pisan urang teh ulah kapiheulaan ku careuh. Mau ku bajing mah. Sok inget ka si Eep ari bajing-bajing teh. Batur mah careuh wungkul deuleu. Saur raja gesat-gesut sasayagian. Urang ini tisukan we sameme pamajikan kaula udang. Keun urang talatah we ka Paradayang
pejakeun gitu kaula ini turni teuing lah lamun cek bahasa ayeuna nepungan ambara hayat bisi maranehna kurang keton saur Kanjeng Prabu niru-niru paparentah. Ari ini poe eta teh sabenerna mah lain ukur dikira-kira tapi estu geus dihitung ieu teh cek hitungan Kipatih cenah peuting isukna teh meneran caang bulan 14 heug malam Sukra atawa malam Jumaah bisa malah cenah Jumaah Kaliwon. Ari cek Kipatih saban malam Sukra meneran caang bulan 14 para putri anu opatan teh sok ngayakeun hiji upacara khusus disisieun walungan Cilutung. Aya upacara naon Kipatih? Saur Kanjeng Prabu kabeku rasa penasaran. Para badinya mah sami jisim abdi oge teu acan terang nun. Atuh kituna urang pada saksian bae kaula nun. Temal pati mitra dangu nya bae isukna jiga mung kapiheulaan ku kongkorngok hayam Kanjeng Prabu Katut Kipatih saged rek lalampahan temarake angwan karajaan arinyana oge teu tarumpa kuda kitu we mancal aya penggawa opatan anu dibawa minangka juru kawal meureun bisi aya mau ngamuk gajah meta nya maranehna bagianana. Lalampahan teh cepet ngidul muru-muru sisi Cilutung sabab cek beja nya deukeut sisi Cilutung pisan dumukna putri anu opatan teh teka catur di jalana ngan bae samemeh anyog kanu dituju bet pasarandog jeung rombongan sejen sarua eta oge saaleutan ngan anu saurang pandena kaciri gagah jiga lain jalma samanea sanajan pakaianana basajan ge sampurasun cek Prabu Tereng Agung Uluk Salam kaaleutan anu ngadadak pasarandog teh Rombes tema anu lempang gagah pangharutna komisna nyiripit ipis godegna ngamai kana pipi. Ieu lalaki gagah teh make pakaian salontreng sirahna dibengker ku iket batik Cirebonan. Waktu pasarandok jeung Prabu Tereng Agung manehna ge sarua heran cek pikir jalma nu diikat batik Cirebonan teh ieu jalma anyar pinangih tang teu lain jalma samanea sanajan pakaian santana cantang teu manehna golongan santana pasti leuwih luhur ti eta. Ieu teh sinatria anu ti mana ieu? Mun raja nya raja anu ti meuni makelah haloho ka daerah Suni kieu. Cek eta lalaki deui. Prabu Tereng Agung juga geus boga pirasat bakal ditanya tek-tek bengekna atuh inyana oge jiga anu geus nyagikeun jawabanana. Kaula mah jalma biasa tapi ukur pura usaha kana petis di Muharajati kakalayengan ka dieu teh nya sejak usaha neangan langanan anyar we. Cek Prabu Tereng Agung ngaku-ngaku tukang petis di wewengkon Cirebon. Gitunya. Nah saha panjenengan teh nya kakasih? Cek laki nu diikat teh. Sim gaula mah kieu sidi nu katalah teh nun.
Temal Prabu Tereng Agung sakapanggihna. Aya kekersaan biraning dagang betis. Eta nu ngawalna menisa udug-udug kieu nya. Cek lalaki diiket bari mireungeuh jalma tukangeun Prabu Tereng Agung anu jumlahna aya kana 5 anana. Cek eta jalma dagang petis baladna loba. Jiga tukang oncom rancatan emas. Meureun cenah moal aya batian. Da beak kumayar pagawe. Nu diomonganna bati mesem we. Nya teu sawios. Da anu penting mah aman di jalan. Sarengna deui nu 5 ieu ge sami. Kepada tukang petis. Sadudulur. Jeung beneran baga maksudna sarua. Ari saliranya saha tuh? Eta patarosan teh menisa kitu merele na ka jisim kaula. Temal Prabu Tereng Agung rada teu suka diguliksek ku pananya. Atuh sami we kaula ge tukang usaha. Usahana mah kana barabadan. Itulah bawati Karang Kamulyan. Ceuk anu diiket Prabu Tereng Agung seuri leutik ngadengena. Ceuk manehna naha tukang barabadan teh teu ngelek teu ngegel. Oh gitu. Meureun kuduna mah mawa dagangan. Ieu mah teu sunung teu dongdang. Ceuk Prabu Tereng Agung semu nyilidik. Nu disilidik teu bisa nemalan saharita. Ari lain agak eugeuh mah ukur baturna anu ngajawab. Tapi lain ngajawab pananya da ieu mah jiga teu suka diguliksek ku pananya. Oh kumaha kuring na meuni tetelape kitu euy. Ceuk jalma tukangeunana. Awakna mah bang-bang. Kumisna mah kanel jiga tukang dongeng. On gitu deh halisna ngajadi ganel. Ningali jalma tukangeun nyerenteng atuh Kipatih Tigalojaya ge nyerenteng. Maranehna teu suka nu jadi rajana digeleneng sarupa kitu. Mantong culangung sia. Na disangkana saha nu keur disangarepan ku sia teh? Hah? Ceuk Kipatih kalepasan omong. Aku bakat tu genah dununganana di kasaran. Ay, sidi kau lalu bakat tu genah mah. Sabab eta batur anika. Mani jiga atasan ka bawahan nalekna teh. Padahal naon kaperluanana make kudu ngaguliksek segala rupa. Ceuk jalma anu halisna kanal teh nulak cangkeng. Hampir bae duanana silih suruduk. Lamun Prabu Tereng Agung teh tengah halangan mah. Ay. Dapat ributan kieu montong. Montong nyen gawe anu teu perlu Ceuk Prabu Tereng Agung ngahalangan atuh norek silih suruduk teh bolai. Duanana malunur deui malah ari geus kitu mah Prabu Tereng Agung sejak amintan. Sabab cenah rek nuluykeun lalampahan. Nah, ada kau lagi sarua deuk nuluykeun lalampahan on. Cek jalma diiket batik Cirebonan. Malah saterusna eta rombongan ge miang. Ngan edas miangna bet sajalan deui. Heuh jiga anu satujuan. Ngan bedana di rombongan Prabu Tereng Agung mah ti heula ari si batik Cirebonan mah maneurikeun maneh. Tapi kitu ge da teu jauh tukangeunana jiga anu ngingintil batur. Gusti Prabu. Nah, nya itu rombongan teh mah jiga anu nutur-nutur urang ieu. Ceuk patih Karajaan Galuh Jaya bari meus-meus ngaliuk ka tukang. Keun bae openan teuing. Keun bae.
hari teu ganggu ka urang mantep we. Ceuk Prabu. Kipatih nurut, rek ngantep anu nutur-nutur tukang nanangan bae. Leumpang teh beuki jauh, anu nuturkeun beuki kerep. Malah di tikungan jalan Padati teh betasarana deui jeung rombongan anyar. Ieu ge sarua marake pakean sandana. Ngan aya saurang anu beda rengkak paripolahna. Teu jiga jalma karereaan. Atuh ayeuna anu waleumpang mapai-mapai jalan Padati teh jadi 3 rombongan. Jiga anu satujuan tapi teu pataranya. Prabu Tereng Agung rada curiga. Sabab sanggeus rombongan manehna tereh deukeut ka desa Kalihan Asih, rombongan tukang ngeunana anu 2 masih satujuan. Kipati Karajaan Galuh Jaya mah geus mimiti kadatangan ku rasa curiga deui bae. Kanjeng Prabu, moal mah maranehna teh satujuan deuk mulu desa Kalihan Asih gitu. Ceuk Kipatih kerung. Ingat tuh tapi bawa-bawanya. Cek Kanjeng Prabu sami ngaraos curiga. Malah ku sabab boga rasa curiga deh. Atuh reg bae rombongan teh ting rarandeg. Maksudna rek ngadaguan rombongan tukang ngeunana. Sangkan laleumpang ti heula. Ngan bae ari maranehna ngaraneg mah nu di tukang ge sarua ngaraneg. Kisilah rombongan kaula mah. Deknya seleumpangna bisi rarusuh. Jika itu teh hareula. Kipatih Galuh Jaya nyorowok nitah sangkan rombongan tukang ngeunana ti hareula. Ngan bae rombongan anu di tukang jiga anu merod mung ti heula. Ngadu kabarana tuh sanyana. Cek Patih nyorowok deui. Nya cig we ti heula. Kaula mah udah usaha. Gitu pok-pokanana. Ya lo kaula ge sarua rombongan anu keur usaha. Cek Patih geus nyorowok deui bae. Atuh harinya gitu masok we di hareula. Geus we lah. Tinggal gendong di waro. Cek Prabu Tereng Agung bosan mikiranana tur ari geus kitu mah. Kanjeng Prabu leumpang ngagedig. Ngagedigna gancang pisan. Tepikeun ka baladna anu 5an kapaksa nyusul-nyusul sarua ngagedig gancang. Malah ari geus kitu mah deui rombongan anu tukang ge sarua papada ngagedig gancang. Rombongan Prabu Tereng Agung akhirna anyog ka sisi walungan Cilutung. Teu sangka deui 2 rombongan tukang ngeunana ge sarua anyog ka tempat nu sarua. Aduh akhirna ting rariung di sisi walungan. Nah anu pajadeg arusaha teh kalah kating harindeul di dieu euy. Cek Prabu Tereng Agung teu geunah jeung curiga. Kaula ge sarua heran. Anu pajaan nika ada usaha teh geuning kalah ka ngahindul di sisi cai. Itu cek si iket batik Cirebonan. Ngadenge eta obrolan nu jadi lulugu rombongan katilu ngah kai nyeungseurikeun. Nah make seuri sia. Cek si iket batik Cirebonan meneleng. Geus we atuh ayeuna mah barudak kalah. Yen aranjeun jauh-jauh datang ka sisi Cilutung deh. Eudeuh maranan putri anu opat teh kitu pan. Cek lalaki sembada umur 40-an. Irung mancung kulit bodas. Langsung dituding kitu sarerea jadi ngabartem. Kaula ayeuna eudeuh balaka, kaula datang ka dieu teh eudeuh ngalamar putri.
daek nu saurang syukur, daek opatanana nya beuki syukur. Ceuk eta lalaki. Ngadenge omongan eta lalaki boh si iket batik, boh Prabu Tereng Agung muncereng. Aya amak aya timuru, mantong ngagabah kitu nya capek teh. Jeung eta Andika saraka teh ka bina-bina, piraku cawene opat, odok bisa rekaman ku sorangan. Ceuk Prabu Tereng Agung. Mitra kaum dangu atuh si iket batik ge sarua. Keheuleunnana ari nu digeranang mah anggur seuri bari nulak cangkeng. Hahaha, di palabadia mah lain sung sarakah jeung laina. Tapi urusan mampu jeung henteuna. Ukur nu mampu meruhkeun putri anu opat. Anu bisa laksana mah. Ari anu epes meer matong boroning kudu opat. Dalah putri saurang ge cantang tu bisa ngayonanana. Hahaha. Ceuk lalaki Sembada anu can kanyahoan saha na kurang ajarnya hebati gewat warah eda manggeluk. Ceuk Prabu Tereng Agung kalepasan deui nyebut patih ka bawahanana. Atuh nu ngadenge rareuwaseun. Ngan samemeh aya panalekan anu leuwih jero, patelak mah geus lumangsung manten. Patih Galuh Jaya geus nyerenteng ngajorag ka hareup. Ngan samemeh si Sembada ngalawan geus dipiheulaan ku anak buahna. Geus lah eta jalma beungal ku Sim Kaula di bayunan Gusti. Ceuk hiji lalaki kemisna wisan narajang ka hareup. Atuh darbae Bito Tama. Hiji lawan hiji. Kabireungeuh saimbangna teh. Mun saurang nyepak dibales ku sepak. Mun saurang ngahampol dibales deui ku ngahampol. Mitra kaum dangu, Bito Tama beuki ngarakahan. Ayeuna lain ukur hiji lawan hiji, tapi kabareuyak sabubuhan lawan sabubuhan. Malah Prabu Tereng Agung mah adu hareupan jeung lalaki Sembada teh. Duanana jadi lawan tanding anu saimbang. Sarua kesitna, sarua cingceungna. Ai Ari Andika teh nya saha teh ai teh? Ngabisara mana belas-belas teuing. Ceuk Prabu Tereng Agung ngarasa heran, dumeh anu disanghareupan teh sakitu bedasna. Anu ditanya samemeh nemalan teh seuring heula. Ngan sanggeus kitu kakara manehna buka Rusia. Nya kaula anu katelah Prabu Sulaksa di Karajaan Dayang Agung teh. Jadi Andika ulah gagabah ka kaula. Ceuk si lalaki Sembada mimiti ngawanohkeun. Prabu Tereng Agung kacida reuasna. Sabab anu keur disanghareupan teh raja di karajaan anu sabenerna jadi tatanggana keneh. Ari ngadenge mah geus nganjong hok mah kakara ayeuna. Jadi sabab di antara maranehna teh sasat hirup nafsi bae. Sarua Andika ge ulah gagabah. Sabab kaula kadelahna Prabu Tereng Agung. Akhirna Prabu Tereng Agung oge balaka. Atuh Prabu Sulaksa reuwaseun. Baru kitu raja ti Karajaan Galuh Jaya nya. Pokna tapi damel. Memang kaula raja di Karajaan Galuh Jaya. Ceuk Prabu Tereng Agung. Mitra kaum dangu, Prabu Sulaksa mah tina reuwas teh jadi seuri keom. Kituna teh bari mireungeuh ka lalaki anu diiket batik Cirebonan. Anu tita tadi ukur nyaksian nu jogo jiga anu ngangsonan. Bagus. Jarogol teh areureun heula. Teu guna euy. Ceuk Prabu Sulaksa
sabab balad-baladna masih kena Jarogol jeung baladna Prabu Tereng Agung. Atuh ari geus dicare kudu eureun mah nu keur Jarogol teh malunur gabung ka baladna sewang-sewangan. Teu bogo keur pogot lalajo kalah eureun. Kumaha teh? Ceuk si Iket Batik Cirebonan haneuleun. Persis siga anu keur pogot lalajo hayam diadu. Hayam aduan ngadadak kudu dipisah. Ari maneh bet ngadu-ngadu nu keur jogol. Sok bebeja. Saha andika sabenerna? Prabu Sulaksa hayang eces. Sabab berada curiga ka eta jalma. Cek hatena ieu ge tangtu lain jalma samanea. Kaula mah jalma biasa. Ngandu mehna bae kaula teh. Raja ti karajaannya Jirhuni. Ceuk si Iket Batik Cirebon deh. Boh Prabu Sulaksa, boh Prabu Tereng Agung. Papadareuwas. Mun kitu mah andika teh pasti Prabu Gajah Arcadendanya. Ceuk Prabu Sulaksa geus malotot deui bae. Nu ditanya mah keur seuring ngagak-gak we. Ngan deui Prabu Sulaksa oge jadi sarua ngagak-gak seuri. Jigana aya hal-hal anu dina akhirna matak pikasirieun keur arinyana. Ukur Prabu Tereng Agung we anu masih palahak polohok teh nah cenah batur make sareuri sagala rupa. Cagur. Waduh mitra hanya ka beujeng neng nong. Aduh dugi ka dieu heula. Seri kahiji carios Rusia pelet malongge. Biasana bapaan merdeka permana. Insyaallah enjing diteraskeun. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.